Banda hirup jeung banda teu hirup. Benda hidup dan benda tidak hidup. Banda hirup artinya benda hidup. Banda teu hirup artinya benda tidak hidup atau benda mati. Contoh banda hirup nyaeta jalmi artinya manusia, sato artinya hewan, tutuwuhan artinya tumbuhan. Contoh banda teu hirup nyaeta jam, papan bor, kursi, meja, buku, patlot, jeung sajabana. Ciri banda hirup atau ciri-ciri benda hidup. Nu kahiji ngambekan artinya bernafas. Nu kadua kagungan anak artinya memiliki anak atau berkembang biak. Nu katilu mibutuh emam jeung inum, membutuhkan makan dan minum. Ciri banda teu hirup. Ciri-ciri benda tidak hidup. Nu kahiji teu ngambekan artinya tidak bernafas. Nu kadua teu kagungan anak artinya tidak memiliki anak. Nu katilu nyaeta teu mibutuh emam jeung inum, tidak membutuhkan makan dan minum. Perhatoskeun gambar. Hayu urang pilarian mana banda hirup jeung mana banda teu hirup. Banda hirup nu kahiji nyaeta jalmi artinya manusia. Nu kadua nyaeta manuk artinya burung. Nu katilu ucing artinya kucing. Nu kaopat entog artinya angsa. Nu kalima nyaeta hayam artinya ayam. Banda teu hirup. Nu kahiji nyaeta imah artinya rumah. Nu kadua acuk artinya baju. Katilu calana artinya celana. Opat nyaeta sendal. Nu kalima pagar artinya pagar. Jadi banda hirup jeung banda teu hirup nu aya di gambar nyaeta banda hirup jalmi, ucing, entog, hayam, manuk, embeh, tatangkalan, jeung kukupu. Banda teu hirup aya imah, pager, acuk, panto, calana. Aya jandela jeung sendal. Contoh gambar nu kadua. Banda hirup, banda teu hirup. Banda hirup nu kahiji nyaeta tangkal jeruk artinya pohon jeruk. Nu kadua nyaeta kukupu artinya kupu-kupu. Nu katilu nyaeta jalmi artinya manusia. Nu kaopat nyaeta jukut artinya rumput. Nu kalima nyaeta kembang artinya bunga. Banda teu hirup. Nu kahiji nyaeta jandela artinya jendela. Nu kadua elap kain lap. Nu katilu nyaeta sapu nyere artinya sapu lidi. Nu kaopat nyaeta ember. Nu kalima nyaeta wadah rentah artinya tempat sampah. Jadi banda hirup jeung banda teu hirup nu aya di video nyaeta banda hirup nu kahiji nyaeta jalmi, kukupu, kembang, jukut, jeung tangkal jeruk. Banda teu hirup nu kahiji nyaeta acuk, calana, jandela, sendal, ember, elap, wadah runtah, jeung sapu nyere. Kuis dinten ieu. Sebutkeun 3 banda hirup
jeung tilu banda teu hirup? Dijawab melalui voice note ya sahabat. Hatur nuhun.